lembur mah da non cicing di lembur mah cau oge teu kudu meuli. Saeutik aya roneng tuh. Ya Allah ya Rabbikallah. Terak parang teh. Aduh potong deh. Baiklah hijau mah. Kini kepanan cau. Sok ngarerewas wae kaki teh. Cau nih karena si katai. Kia tuh cau naon. Teh cau muli incu meunang ngalati kebon. Kamari geus nyasak dina tangkalna. Nabet muli si wayang. Tiga ribet kena wayang. Dari cau mah cau, wayang mah wayang. Pan wayang muli. Jauh tinu wayang muli kan wayang golek. Ya itu cau. Angges abi minta dua sikit kedang mama. Kobrol itu. Dasar incu bolohom minta cau loba-loba teuing. Guys, apa ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe, guys. Oh iya kenteng Ari Rizky lo men balocor nih ingin saya musim hujan teh geus we barasi. Aduh teu tahu mana bocornya cicik aduh ini dia sama iya nya Paur. Lah mana bocor tehnya, aduh. Oh, paingan ieu ngageser atuh da. Enteng. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak kunaon? Naon, Adek? Nyebut. Nah, makin nyebut. Allah bunuh diri, Bapak. Dosa. Saha berani buat bunuh diri? Bapak lenek bunuh diri. Arijang, terjo dirinya mah. Mau apa? Paling gak pengkor, paling gak potong. Tingsek. Aduh, penikmatnya hirup dengan diet ini Roma Aku naon jadi jalan. itu dek itu alat pengurat tai celik. Mau dari gitu sama. Ya tamu kejak mbak. Jo, emang Joko tapi lain kerja enggak ada yang lain. Kejak mbak. Bapak akhir-akhir Kamu naon? Bapak akhir-akhir Pak hilal teh naon? Naon ada hilang. Maksudnya hilang teh naon? Lah hilal teh naon? Ayo teh ngati naon hilan. Kan ayo teh efek terhanus teh bakal hilal. Lain hilan atuh. Lahiran meureun. Hilal. Hilan. Lahir. Lahiran. Oh.
hilan ngomong malelon lahiran teh bi ayu teh pan keur hamilnya betul kita bakal ngajuru Jurutan naon? ngajuru teh lahiran teh ngaranna teh lahiran bahasa Indonesia aya ngajuru mah bahasa Sunda tuh. Berarti Pak, kamu ngajar sama di juru? Nanti atuh biasa ngajuru mah eta mah atuh sebutan anak lahiran teh maksudnya ngajuru lain berarti si di ayu ngajuru di juru aing ngajuru Ngajuru? ngajuru nih ngajurut Ngajuru? ngajuru ngajuru Ngajuru? ngajuru Ngajeru? juru Ngajeru? lain ngajeruk ngajuru Ngajuru? ah aku bener atuh nanya teh ada bisa nyanyi teh Tak. sok ade bisa nyanyi bapak anu ngeunang musikanana ada nyanyi naon di sana Bapak tuh. gimana atuh gimana nyanyi Bapak aduh geleng, aduh tangan. nyanyi eta nyanyi artis gitu Aduh mata jadi artis mah. sebenarnya dulu teh batu anu suka artis yang nyanyi dangdut anu nyanyiana bapak anu teh terus beatbox ini kan beatbox pak Jadi problem, jadi badan, senenene. Oh, jadi begitu. Ini. Tadi suka orang Kamarayana. Ramayana nis, Ramayana. Emang diganti gitu? Ada tebingnya segitu? Aduh, kemana ya bodak? Kalau aduh, titahan yang beli obat. Aca. Kegorokan wae. Kegorokan wae. Ada keur amun jeung Gina. Gina. Kemana Gina euy? Bapak pemalikan obat nyeri huntu. Nah, tuh. Nyut bapak aduh. Mana duitnya? Bapak teh mau duit. Minuk lah ke bibinya. Kira bayar ku jagong, panen jagong. Aduh. Banyak. Duh deh. Udah bapak pasang ke data bisa. Dulu. Ini pada. Ya lah.
Nyaker kieu we emang mah atuh da orang kampung rek nyangan belut keur dengan sangu. Ini eueuh modal nih kere. Alah ya cai. Terus bersih. Orang Bandung ya yuk. Ayo. Orang Bandung weh yuk. 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 Aduh. Balik ka di sak di wae. Aduh. Saha ini nya tadi aing balik deui mah. Aduh, saha nu mungkot ancai aing. Rudet ning wae pada poe ngesaat sawah katup ajir. Waingan ieu. Saha jelema ieu nya nu mungkot ancai. Aduh. Waingan sawah urang kagaringan atuh. Kok belum kilau kepanggih jelema ku aing. Ada itu. Anis itu ayah bebek. Mana? Itu tuh. Mana? Ayo. Oh iya nya si ontolohod babal teh nya si Kang Kabayan kudu wae di anturan cai ari digawe teh si ontolohod nya si Kang Kabayan geus dangdan kieu glowing titah ka sawah nganturan cai ampun. Duh, kemana iteng deh. Panas menterang kieu cang nganteran cai. Yo, haus. Kira kurang minum cai sawah. Nah, ini baru dak. Arun ini sawah di. Keditu. Bar ini sawah. Balik keditu. Si Amang awas. Udah goblok. Aduh. Apes. Mana meraknya tadinya? Kok aing numpangis ya. Astagfirullahaladzim Kang Kabayan. Eta nanaonan guyang kitu siga budak leutiknya. Budak leutik. Sepupu dijongklok budak leutik yo ge ah. Buyudug. Dan bapangnya di kites budak mah ah. Kang Kabayan terus nyolahkeun budak. Iteng. Sepupu itu buyudug ge ngaronyalkeun. Kolot-kolotnya ngelehan we ka budak mah tuh. Hari ini Iteng hayang we bener. Emang akang mah selalu salah di matanya Iteng. Terbae lah salah. Ayeuna mah akang rumah salah. Rek salah deui tingali tuh. Adek, Naon? tak di tukang kotor. Baik, tukang mah kotor oge. Harap bersih. Ya naon emang maksudnya? Tinggalin mula ke tukang. Tinggalin masa depan. Duh, nih halusnya deh jalan pemandangan. Kernaon alus ge ai goreng hate mah.
kira ke bapak. Nah makanya banget bapak yang apal, nah makanya yang banget segala. Hah? Adik kunaon buat wae ke bapak. Lah yang naon? Udah ketik mau lala babat, kudu loba tersenyum. Gitu. Soalnya senyum teh ibadah. Buat apa bibir tersenyum kalau hati terluka?